Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Roswati SPD ngawulang bahasa Sunda di SMA Negeri 8 Kota Bogor. Di dieu simkuring bade nerangkeun materi ngeunaan biografi di kelas 11 MIPA. Nu kahiji panginten bade maparkeun naon bentenna antara biografi sareng otobiografi. Biografi asalna tina basa Yunani diwangun ku kecap bios nu hartina hirup jeung grafin nu hartina tulisan. Biografi dihartikeun tulisan ngeunaan kahirupan saurang jalma ti mimiti lahir nepi ka wapatna. Di mana di dieu kanggo biografi ditulisna ku batur. Benten sareng otobiografi, di mana otobiografi nyaeta biografi anu ditulis ku sorangan, hartina nu nulis biografi di dieu nyaritakeun biografina sorangan. Jadi riwayat hirup anu ditulis ku sorangan. Unsur-unsur biografi. Janten naon wae anu kedah aya upami urang ngadamel biografi. Nu kahiji ngaran lengkep atawa lalandian atanapi nami panggilan. Nu kadua kalahiran jeung asal usul kulawarga. Nu katilu wangun fisik jeung pasipatanana. Nu kaopat riwayat pendidikan jeung pagawean. Nu kalima pikiran atawa gagasan anu pernah diciptakeun. Nu kagenep karya atawa hasil gawe. Nu katujuh prestasi jeung pangajen anu kungsi katarima ku saurang asal anu ditulis biografina. Panginten mung sakitu kanggo materi biografi. Boh bilih aya kalepatan ulah kirang-kirang hapunten. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.